Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'du. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para wargi sadaya, alhamdulillah tiasa raskeun deui nadom kisah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalayan lajengan tina nadom anu kapungkur masih dina rencana Nini Zarko bade nyelakakeun Siti Aminah. Kalayan Nini Zarko ngarungrungna atanapi ngendongna teh di tukang rias nyata namina teh Nini Takani. Bismillahirrahmanirrahim. Nini Zarko kacarios ngendongna di tukang rias, wastana Nini Takani tukang rias pi bumi. Barang dina hiji wengi keur nuju Nini Takani, rilir sare ninggal hiji nunangtung di jero bumi. Disiraheun Nini Zarko anu eukeur sare tibra, ari pangrupaanana matak sieun matak gila. Tuluy ngomong kieu pokna hejar mata karunya, maneh ninggal rumah tangga rugi duit jeung tanaga. Rek nurutkeun hawa nafsu, rek numpas ka kasih ratu, hamo teuing bisa numpes lamun keukeuh maneh tewas. Nini Zarko ras morejat ngadenge nu ngomong kaget, bari ngomong kanu nangtung aeh geuning sobat kuring. Kamana anjeun geus lila tara datang ka kaula, jeung ti mana anjeun terang aya di dieu sim kuring. Para wargi sadaya, janten Nini Zarko tatkala bae nuju ka Nini Takani kalayan ngendong Nini Takani, kasumpingan baladna nyaeta jin. Kalayan jin eta teh seolah ngawartosan nyaram ka Nini Zarko ulah diteruskeun rencana nyilakakeun Siti Aminah. Kalayan mun diteruskeun Nini Zarko nu bakal cilaka. Insyaallah kita teraskeun deui kana kisah nu salajengna, kana nadom nu salajengna. Mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.